Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu geulis anu kasep penggemar carita nyambung manawi diantawis pamirsa aya anu kagungan carnyam pribados salaku kuncen ieu blog bingah pisan saupami urang sadaya janten bagian dari pamirsa aktif dalam berbagai ilmu sareng pangaweuruh bagi sesama. Teu kedah mangmang kintudkeun koleksi carnyamna ka email kuncen ieu blog. Salajengna bagian kuncen untuk mengatur tayangan di ieu blog. Carnyam ieu oge mangrupikeun resposting carnyam anu parantos katampi ku pribados anu medar di grup WA. Daya sanes tujuan posting carnyam nyaeta dalam rangka ngamumule bahasa jeung budaya sastra Sunda. Karya-karya orang Sunda supados tiasa dinikmati langkung luas ku balerea sabuder dunia. Teu aya tujuan komersial. Sok asa lebar upami carnyam anu parantos diaos lajeng kedah didelete kumargi kapasitas HP-na terbatas. Padahal masih seueur dulur-dulur urang anu nyebar di kuliah empir tiasa kenging manfaat atanapi sahenteuna kenging hiburan upami koleksi carnyam eta tiasa diakses secara terbuka. Nanging palebah dieu salaresna aya sakedik anu janten emutan. Kumaha perkawis hak ngopi atanapi copyright karya-karya carnyam ieu nah tayangan secara terbuka di blog tidak melanggar copyright. Perkais ieu bulih deui ka disclaimer urutan aturan bermedsos yen tulisan, foto, video atau parantos dibuka aksesna di media sosial WA, IG, FB, Twitter. Jadi janten properti umum anu bebas disebarkeun dengan tetap berpedoman karena etika penyebaran informasi. Misalna ku cara nyematkeun saha anu kagungan karya eta. Ku kituna teu aya lepatna ka anu parantos garang carnyam dina kasempatan ieu sim kuring nyuhun widi carnyam diposting di dieu. Upami aya anu kaabotan enggal wartosan supados carnyamna tiasa saenggalna didelete tina blog. Ka anu ngawidian dihaturkeun rebu nuhun ti hate nun jantung yang paling dalam. Oge pihatur rebu nuhun kasadayana anu berkontribusi karang posting dina grup WA anu ngintun carnyam secara japri oge ka anu parantos kersa rurumpaheun nyempetkeun sumping en maos carnyam di blog anu saayana ieu. Mugi urang sadaya tiasa kahibur nyandak pelajaran oge nyandak manfaat saseueurna. Kirang langkungna disuhunkeun karyodanana tur tiasa jebar panah. Ngahapunten sagala rupi kalepatan tur kakirangan. Wabitopik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.